Yuk ningan. Lope meleduk geuning guys, lope meleduk aya teh. Telepon I love you, dengan I love you dengan anu pas tirit terus keluar I love you tidak tercapai. Ada di hati mah jadi wasit. Karena ya terang. Abi bade ele, bade mengenai abi mah terang naon abi. Gitu, kudu bahagia. Babaturan menang kabungan teh kudu ngilu bunga, ulah kalah kasih iri engki kaniayap. Rumpak, iren panastren. Temenang. Kitu teh. Rezeki teh leungit lamun kitu teh. Ya. Terus jadi support. Masih aya 2 menit. Udah kan 5. Kumaha kan udah kan 5. Berarti teh satu sama skor teh meureunnya. Satu sama, kalau ieu menang ya ke ele. Nya. Gitu. Elah, kere urang tinggal heula aja ku ieu. Nya. Saha genten-gentenan. Karena bari nungguan emang sepener nu saja langsung kana liwat teh. Nya benar. Nya. Yeay menang abi menang pasrah we abi mah. Oh nya. Nya terang naon. Apa? Terang naon, Bang? Pancasila nomor 5 nya. Keun we, bae ieu mah ngantosan anu gara rabut ke sekedap teh geus. Sekedap deui ame kuda bobol karekrap kanu HP teh geuning. Si Ican depan geus jaga make hansip nyan tuh. Jaga. Ieu. Biasa we tilu hajat. Papip Dreumna teh di bawah dreum. Dreum masih di jalan can diampikeun. Info detik guys. Udah pasal 5 teh acan abah mah. Pasal 5. Aduh, pasal 5. Guys, beda 1000 ieu. Aduh, siapa ini yang snap ini mah sebelah pasti ini mah guys. Oh, saha? Snap. Wah. Berarti lamun Eke eleh, ieu menang. Berarti skornya sabaraha? 0-1 berarti Eke manya Eke eleh teu menang. Berarti 2-1 merenya. Tapi hiji mah dianggap nol. Oh nya, mun hiji geus jeung hiji dianggap. Berarti hiji kosong atuh. Hiji kosong. Eke eleh. Terus ieu menang. Terus Eke menangnya iraha? Manya Eke eleh. Abi mah alim jadi yang minta adil mah abi mah yang adil. Berarti sekali dia lamun Eke menang, berarti Eke ngerasaan menang. Nya, benar. Oh. Amun kitu mah teu adil atuh. Teu adil, manya di dinya menang. Eke eleh. Oh. Aya Eke mah yang menangnya tapi Eke kita yang pengen ngerasain atuh Eke menang. Iya, apalagi iya juga gak mau kalau jadi orang gak adil mah. Pengen jadi adil iya oge. Iya. Ember. Gitu guys, harus adil guys. Tadi teh skornya 0. Ya, Kurang ngelehan Eke ge tadi teh. berarti sebelah harus ngerasain menang biar adil. Iya, kalau Eke sekarang kalah lagi berarti nggak adil. Berarti Eke diperdaya. Diperdaya di mana sila kalimat teh? Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia teh.
Tadi saya dari TV tadi, kamu yang nonton atau gerak? Iya nu ngomen. Lamun PK Inter kawas kieu lawan lieur moal batin. Ih. Ai jeung bangsa deungeun mah da moal nyambung atuh da imah jeung bangsa Kan, gangkara naon. orang beli bakso, Mohon. mung cuma mang bakso sama mung ah. Nah, cin, teh mung kan orang teh beli bakso, yuk mung cenah. Oh, alasanna naon buat mung dibeli? Lamun ieu cenah bakso dijual ke Kang Sule, urang dagang naon? Beaknya. Nya, urang dagang naon, urang ngidar ke naon lamun dibeli. Salah berarti bapak sarakah ai kitu mah. Urang pan sok ngaborong. Da meunang atuh ai diborong teuing mah da eta saya tarik dagang naon. Oh, pan sok urang teh bisa isuk deui, embung cenah yang bagi rata cenah manehna dagang. Leuheung mun payu cu urang teh. Oh tukang bakso anu di payun teh ya Mang Ajat. Lain si Jem. Oh si eta mah tukang bakso eta mah dalada lieur, Pak. Lieur kumaha? Abi harita pernah meuli bakso kadinya. Oh. Mang bakso ca abi teh di ladangan harita mah, Pak. Mancing si Mang Jem teh lada atau napi henteu? Han. Apa nabi can ngarawasan merenya? Oh. Tata apa cing teh abi mah? Sugan Mang eta ngicana lada atau napi henteu ca abi teh. Can dieu puguh ngasaan geus lada atawa henteu. Eta sok overthinkingnya. Overthinking wae si Mang eta mah. Pernah urangnya kitu ka urang oge. Pernah nya? Nya, lada atau henteu cenah nya duka cu urang teh sawa kitunya. Henteu maksa teh pan jalmi teh seueur karesep, seueur resepna naon? Cok urang teh aya abdi mah resepna mengbal, urang teh. Masa teh kagak ngambek. Mun cara setiap jelema teh ieu teh maneh lada atau kumaha lain hartina kudu heula. Maksud teh pan aya jelema teh aya resep lada, aya resep naon tah. Ujang keur ka resepna naon? Abi mah resepna mengbal sih teh. Kumaha abi mah jelema mah. Kadang poli jadi gitu. Rek resep membar, resep naon bebas nya. Overthinking wae si Mang Jem eta mah aduh. Nya si Jem mah Bahaya tukang bakso teh eta mah. Tap guys. Ngopi heula bah moal balik. Ciherang tuh ngopi nage. Wih, dia nggak isuk-isuk sok kayak tukang roti ya. Rotiu, di sana teh gitu. Rotiu. Suka isuk teh. Rotiu. Kurang teh kalau kan di luhur pan urang mah katempo di luhur di ya dari atas balkon. kelihatan. Heeh. Emang kayak logat Rotiu, terus digejeluk si rodana teh. Aduh Gustiu. Berarti emang gitu dilahir jika nama Nya kebiasaan. kebiasaan. Kurang teh di luhur. Pas manehna aduh Gustiu, prikitiu, curang teh gitu. Ipul cuanki tuh guys, aya tukang cuanki. Tetep guys. 20 detik deh euy. Awas guys, di bom guys sebelah guys. Map, guys. Nah ini saya ngerasain menang kalau gini mah. Tapi kalau di bom berarti saya nggak ngerasain menang atau gitu mah. Snap. Menang. Aduh. Nges hiji-hiji iya mah kosong deui. Ya. Saha nu meunang na berarti? Lu mana? Atuh lain ke permainan aya nu meunang mah meureun. Kan tadi teh Iyai menang. Nya. Eke kalah. Ya. Terus cek Eke teh. Eke teu menang. Terus cek Iyai. Adil kitu mah. Balikan deui cenah kitunya. Teu adil nya. Adil. Ayeuna geus hiji sama ieu kumaha aturanna? Nya. Ieu teh 0 lagi. Hah, oh nu Ada yang menang. Kumaha ieu? Kabur cenah. Ya, ente Eke mau nanya ke Iyai pengen ngerasain menang.
Nya hoyong atuh abi oge. Ah, ya udah tuh, sok. Berarti Oh. Eke kudu kalah ya guys, Eke. Nya atuh adil atuh nu menang namanya. Lain permainan, permainan. Permainan mah aya nu menang aya nu eleh ieu mah. Nu menang nu eleh. Permainan mah ya kan hidup teh pasangan ya, ada perempuan, ada laki-laki. Nya. Ada kalah, ada menang. Kalau misalkan ini kan nggak ada yang kalah, nggak ada yang menang. Nya. Berarti bukan permainan. Permainan ieu mah. Koinku udah habis. Top up dulu, karena kan hidup itu pasangan. Koin Jadi habis. wasit. Jadi wasit. Top guys. Tak Ya, bisa guys. biasanya. Mal asup karena permainan. Ya ya abah ada pikir kang ngomen. Mal asup karena permainan. Jadi dia genges kabur, aing kabur aja. Kabur. Abah wios bah nuhun pisan pokona mah sing sarehat ageng milik ah. Ya, Papan rezeki nu ageng amin. kulinan. Kalarasan ieu teh adan, Pak. Berarti ieu terakhir ieu. Ya, benar. Ieu nentukeun mana menang mana eleh berarti ieu. Nanti kita lanjut lagi malam ya. Ieu kebenaran adan ieu guys. Di sini mah belum. Di sini sudah bentar deui juga. Ya nggak Wasit apa-apa. siap. Abah sehat-sehat teras. Guys, 71 lope guys. Satu lope ini last match guys. Berarti ini penentuan siapa yang menang. Ya. Abah nuhun abah. Ipul cuanki, thank you. Juhur heula bah. Tenepi, euy. Kali dua guys. Nggak jauh, atau dikasih 1000 mah nggak jauh. Kasih di sini 1000, deket. Dekat. Gimana niat dah tuh guys, ada korun tuh. Bah, mudasir 1000 tugas korunnya juga Mudah sih. luar biasa. Di Bandung tak acan adan, di dia mah atos. Di sini mah belum. Ini kan di Mana? Bekasi yo. Damang, Gusti yo. Bekasi yo. Bekasi. Nah, Ratil. Double guys. Ini last match guys, udah azan euy. Juhur mah waktuna sakedeung. Siap, siapa? Nuhun bah. Sehat Abah selalu terbaik bah. pokoknya mah. Paknya. Yo, terbaik malah ya. Jungka sawai, siapa eta mah? Abah itu bukan sembarang abah. Tak rezeki aja. Mau leungit ben kairah ge ngocor terus siapa ya? Oh, Karena niatnya ibadah. iya. Korun tadi guys udah korun berapa kali 2000 banyak. Telat masukna. Wah, ya tanah di Subang bah 1,5 hektar bisa ngerek dijieun komplek yuk ah. Tuh, gaskeun bisnis. Jeung di Bogor bah 2 hektar kurang lah. Bisnis komplek. Nah, bisa ngerek komplekkeun bah. Ah, ajan. Aja. Baru di sini mah. Apa-apa guys, ini last minute guys kita. Oh, 1 menit deui. Subangna di mana, Pak? Subangna di Pagaden. Oh, Pagaden. Kukulu. Ujung. Sholat dulu nanti atuh adanya juga baru ngomong masa harus langsung sholat. Suruh beres dulu adanya. Santai. Bandung kan Bandung. Ya di WA. Siap bah. Cing sehat bah, cing sehat. Wilujeng sholat. Selamat menunaikan ibadah. Sehat, Pak. 20 detik deh, guys. Di abi aya sakarung tanah Oh, eta mah tuh dari tahun 70. Yang nama yang mondasi ge mah cukup sih teh.
Bah hujan tuh panas di dia mah. Keur kebenaran. Wah, snap ya guys, awas. Eueuh. Waalaikumsalam, Mbah. Eueuh, dah. Kan